Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismus tsani jeung ari bagian anu kadua al af'alu eta murtad pirang-pirang pagawean. Kasujudin sapertikeun sujud li sonamin kana patekong aw syamsin atawa sujud kana panon poe. Aw makhluqin akhara atawa sujud ka makhluk anu sejen. Wal qismus salisu jeung ari bagian anu katilu al aqwalu eta murtad pirang-pirang ucapan. Wahia jeung ari itu aqwal kathiratun eta nu ceuyah atawa nu loba jiddan kalawan kacida la tanhasiru anu henteu bisa karingkes itu kathirah minha eta tetep tina sapalihna itu kathirah ayyaqula ari yen ngucap si jalma li muslimin ka jalma anu Islam ngucapna teh kana lafaz ya kafiru hei jalma anu kafir aw ya yahudiyu atawa hei bangsa Yahudi aw ya nasroniyu atawa hei bangsa Nasrani aw ya adi madini atawa hei jalma anu teu ngabogaan agama muridan barenu ngamaksud analladzi kana saenyana anu alaihi anu eta tetep ka itu ladzi al mukhatabu ari nu dikhitoban atau nu digeroan minad dini tina agama kufrun eta kupur aw yahudiyatun atawa yahudi aw nasroniyatun atawa nasrani aw laisa atawa henteu aya itu si jalma bidinin eta tetep kalawan agama wakas sukhriyati jeung saperti ngaguguyonkeun bismin kalawan hiji jenengan min asma'ihi ta'ala anu tetep tina pirang-pirang jenengan Allah ta'ala aw wa'dihi atau ngaguguyonkeun kana janjina Allah aw wa'idihi atau ngaguguyonkeun kana ancaman Allah mimman ti jalma la yakhfa anu teu samar alaihi kasih man naon nisbatu dzalika nganisbatkeunana itu ismin min asma'ih ilaihi ka Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah. Wa ka'ayyakula jeung saperti yang ngucap si jalma kana lafad lau amaro lamun marentah ni ka kaula saha Allahu Allah bikadza kana anu lam af'al tah moal migawe kaulahu kana itu dza aw lau sorot atawa lamun jadi naon al kiblatu kiblat fi jihati kadza di jihad anu ma shallaitu tah moal salat kaula ilaiha kana nyang hareup ka itu jihad aulau a'to atawa lamun mere ni ka kaula sah Allahu Allah al jannata kana surga ma dakhaltu tah moal asub kaulaha ka itu jannah mustakhifan barina nu ngenteng-ngenteng au mudhiron tawa nu ngadhahirkeun lil ainadi kana ingkar fil kulli dina sakabehna wa ka ayyakula jeung saperti yang ngucap si jalma kana lafad lau akhadha lamun nyiksa ni ka kaula sah Allah Gusti Allah bitarkis salati kalawan sabab tinggal salat ma'ama sartana perkara ana anu ari kaula fihi eta tetep dina eta emma minal marodi nyatana emma tina gering dolama tah geus ngadolim Allah ni ka kaula aw qala atawa ngucap si jalma li fi'lin kana hiji pagawean hadasa anu anyar datang itu fa'lun kana lafad ngucapna teh hadza ari ieu fa'lun bi ghairi taqdirillahi eta tetep kalawan lain takdir ti Allah taala aw law syahida taw lamun nyaksian ing di kaula saha al anbiya pirang-pirang nabi awil malaikatu atawa pirang-pirang malaikat aw jami'ul muslimina atawa sakabeh pirang-pirang jalma nu Islam bikadza kana anu maqabiltu tah moal narima kaula hum ka itu nu kabeh anbiya malaikat jami'ul muslimin aw qala tawa ngucap si jalma kana lafad la af'alu moal migawe kaula kadza kana anu wa ing kana jeung sanajan bukti itu za sunnatan eta sunnat biqasdil istizai kalawan ngamaksud ngaguguyonkeun aw law kana tawa lamun bukti saha pulanun-pulan nabiyan eta jadi nabi ma af'al ma amantu maka moal iman kaula bihi ka itu fulan aw a'to atawa mere hu ka itu si jalma saha alimun jalma alim patuan kana patwa faqala maka ngucap itu si jalma kana lafad aish hadza syar'u aish eta naon atau eta naonan hadza syar'u ari ieu syara muridan barnu ngamaksud al istighfafa kana ngenteng-ngenteng aw qala ta ngucap si jalma kana lafad la'natullahi ari la'nat Allah ala kulli alimin eta muga tetep ka saban-saban alim muridan bari nu ngamaksud
al istighraqo kana ngumumkeun asyamila anu ngawengku atawa anu ngurung li ahadil anbiya'i ka salah sahiji pirang-pirang nabi. Au qala tau ngucap si jalma kana lafad ana ari kaula bariun eta nu lubar minallahi ti Allah. Au minal malaikati atawa ti malaikat, au minan nabiyyi atawa ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, au minal qur'ani atawa tina Al-Qur'an, au minas syariati atawa tina syariat, au minal islami atawa tina Islam. Au qala atawa ngucap si jalma li hukmin kana hiji hukum, hukiman di hukuman itu si jalma bihi kalawan itu hukum, minal ahkami barna tetep tina pirang-pirang hukum asyar'iyyati nu bangsa syara. Ngucapna teh kana lafad laisa lain naon hadza ieu al hukma eta hukum, aula arifu atawa henteu nyaho kaula al hukma kana hukum, mustahzian barina nu ngaguguyonkeun bi hukmillahi kana hukum Allah. Au qala ta ngucap si jalma wa qad malaa bari nyata geus minuhan si jalma wi'aan kana wadah, ngucap kana lafad wa ka sadihaqo, au afrogo atawa nyicikeun si jalma syaroban kana inuman, fakanat saroba, ning ngucap kana lafad fakanat saroba, au ing dawaznin atawa dina nalika nimbang, au kailin atawa naker. Ngucapna teh kana lafad wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun, au ing daru yati jam'in atawa dina nalika ningali jalma loba. Ngucapkeun kana lafad wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, because dil istighfafi kalawan ngamaksud ngenteng-ngenteng, awil istihza'i atawa ngamaksud ngaguguyonkeun fil kulli dina sakabehna. Wa kadza jeung eta nya kitu deui kullu maudhi'in tawa wakada jeung eta nya kitu deui itu kaul nu mantak murtad kullu maudhi'in ari sakur-sakur tempat ustu'mila nu dipake pihi dina itu maudhi naon Al-Qur'anu Qur'an bidzalikal qasdi kalawan eta pamaksudan. Fa in kana maka lamun bukti itu kaul bi ghairi dzalikal qasdi eta tetep kalawan lain eta pamaksudan, fala yakfuru maka henteu kufur si jalma. Lakin qala tetapi na parantos ngadawu sa Syekh Ahmad Ibnu Hajar rahimah muga mika rahmat huka itu Ibnu Hajar sa Allah la tabudu kana lafad ngucapna teh la tabudu henteu jauh naon hurmatuhu haramna itu kawal. Wa kadza jeung eta nya kitu deui kaul nu mantak kufur yakfuru kufur sahaman jalma syatama anu moyok si jalma nabiyan ka hiji nabi, au malakan atawa ka hiji malaikat, au qala ta ngucap si jalma kana lafad aku nu jadi kaula qawadan eta centeng maksud centeng dirinya teh bangkar warah, jadi qawadan eta nu bangkar warah in shallaitu lamun salat kaula, au ma asabtu atawa henteu meunang kaula khairon kana kahadean mung tu shallaitu dina salagi salat kaula, awis salatu atawa ari salat la tasluhu eta henteu pantes itu salat li pikeun kaula, because dil istighfafi kalawan ngamaksud ngenteng-ngenteng biha kana itu salat, awil istihza'i atawa ngaguguyonkeun, aw istighlal tarkiha atawa nyupri ngahalalkeun kana tinggalna itu salat, awit tasyaumu atawa nganggap sangar atanapi tiasa deui ngamaksud goreng biha kana itu salat atawa ku itu salat. Au qala ta ngucap si jalma li muslimin kay jalma nu Islam kana lafad ana ari kaula adu ka eta musuh anjeun, wa adu nabiyyika jeung musuh nabi anjeun, au li syarifin atawa ngucap katurunan rasul kana lafad ana ari kaula adu ka eta musuh anjeun, wa adu jaddika jeung musuh aki anjeun, muridan barina nu ngamaksud an nabiyya ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam, au yakulu atawa ngucap si jalma syai'an kana hiji perkara min nahwi hadhil alfadi anu tetep tina saperti ieu pirang-pirang lafad al-basyi'ati anu goreng
asyani ati anu kacida gorengna. Waqad ada jeung nyata geus ngitung saha asy-Syaikhu Ahmad bin Hajar wal Qadi Iyad jeung Imam Qadi Iyad rahimahuga ngarahmatuhuma ka itu Imam Ibnu Hajar jeung Qadi Iyad sahallahu taala fi kitabaihima dina dua kitabna itu Ibnu Hajar jeung Al Qadi Iyad Al-I'lami tegasna kitab Al-I'lam wasy-Syifai jeung kitab Asy-Syifa asyaan kana pirang-pirang perkara katsiratan anu loba fayan bagi maka penting naon al-ittila'u mutalaah alaihima kana itu kitabai fa innaman ilaihima fa innaman da sanyana jalma lam ya'rif anu henteu nyaho si iman asyarra kana goreng yaqau tah sok tumiba si iman pihi dina itu syarr wa hasilu aktsari tilkal ibarati jeung ari hasilna kaloloba anana eta pirang-pirang ibarat yurja'u eta dibalikeun itu tilkal ibarat ila anna kulla aqdin kana sanyana saban-saban i'tiqad au fa'lin atawa pagawean au qaulin atau ucapan yadullu nunuduhkeun itu kullun min aqdin au fa'lin au qaulin ala istihanatin kana ngahinakeun au istighfafin tawa ngenteng-ngenteng billahi ka Allah au kutubihi atawa kana kitab-kitabna Allah au rusulihi atawa pirang-pirang utusan Allah au malaikatihi atawa ka malaikatna Allah au sya'airihi atawa kana pirang-pirang syiarna Allah au ma'alimi dinihi atawa kana ciri-ciri agamana Allah au ahkamihi atawa kana pirang-pirang hukum Allah au wa'dihi atawa kana janjina Allah au wa'idihi atawa kana ancaman Allah kufrun eta kupur au ma'siyatun atawa ma'siyat falyahdhar tah kacida kudusieun saha al insanu hiji jalma min dzalika tina itu perkara-perkara nu tadi geus dicaritakeun ti mimiti alastihanatin aw istighfafin madhkur tea juhdahu kalawan satakar kebekna itu si jalma atau si insan atawa tiasa dijuhdahu kana sakuat tanaga ulah kana tu kalawan juhdahu kalawan sakuat tanagana tiasa disatakar kebekna itu si insan kantun faslun yajibu alaman waqa'at min huriddatun cekap wallahu a'lam bissawab.